beakeun atuh. Oh, kayaknya pokok pan urang teh. Kopi. Panas beda. Yuk lah. Angger panas. Da ai kitu. Niupna entong siga kitu. Kumaha? Sakitu mah moal tiis-tiis coba. Kumaha? Atuh teh kitu oge. Daripada ditiupkan bangetnya, mending tiisan atuh. Nah. Halus banget. Geus da age ngopi deui atuh lah. Duh. Nah, kan tiis. Cobaan. Bapak Bang, itu hirupan motor Bang. Ini ke warung lah Bang. Ya, diurungkeun dah. Hanetan lain. Gampang. Make ngahulunkeun motor segala ieu tuh. Ganggu we ke RS. Mana dia teh korek teh. Mana ya? Dari apa sih mesin gede enggak? Anu terek dia. Apaan tuh? Bapak Bang kenal nih tuh. Aduh, motor aing disuruhan deh. Naonan teh teh? Korek mana? Aduh, motor aing. Aya korek lu, Bang. Wah, yang nangkong. Ih, ngahurungkeun. Ngahurungkeun motor teh abah teh rek panas mah. Kumaha coba? Make kompor. Lah, duduk dia. Oh, nya. Teu kepikiran euy. Duduk kan? Ini aja, duduk. Garing. Motor aing. Anjing, rama itu. Terus eta. Teu lantik deui anjing. Teu beunang. Keket anjing. Kan itu aduh. Wah, siapa kenaon carangan gitu? Ngemecak. Kan lah. Yang tadi di kerame nonton bola ya. Di tembok anjing tuh kan. Esa ora naon? Asik itu teh bener aing teh pan. Nonton eta tah bola eta teh. Esa mah gampang aing mah. Lupa itu. Yang mana itu anu aja. Siapa teh ada mana tadi kopi nah. Adi depan gos kitu. Ya. Om, mau ngapain om? Jangan om. Bego. Ternyata apa dia?